pareng jadi bupati rek make bendo nu aki warisan ti luluhur anu mimiti hayang ngabakti sajati ngawangun kalemah cai mun pareng jadi pajabat rek nyekel pancen amanah sangkan berkah dilakonan ge berat omong bari jeung manfaat maslahat dunia akhirat usaha eta sapertosna apan kakang ngalamun jadi pamimpin ahkeun bae teu ngagokan kana gawe nu penting mah jalan gagak nepi ka Cireundeuk hade pamang atuh Kang dugi ka Cireundeuk mah sakantenan wae teraskeun dugi ka Cibeunteur sing sae jalana cocok hade ide teh benar pisan tong boronin ka Cibeunteur ku akang marek nepi ka sakola tua entis anu di ujung kabupaten doakeun we ayeuna mah urang rojong heula pangwangunan anu berjalan pareng jadi bupati rek make bendo nu aki warisan ti luluhur anu mimiti hayang ngabakti sajati ngawangun kalemah cai mun pareng jadi pajabat rek nyekel pancen amanah sangkan berkah dilakonan ge teu berat omong bari jeung manfaat maslahat dunia akhirat usaha eta sapertosna apan kakang ngalamun jadi pamimpin ahkeun bae teu ngagokan kana gawe nu penting mah jalan gagak nepi ka Cireundeuk hade